lamun aya inna ditakhfif maka jadina in. Lamun aya inna ditakhfif maka jadina in. Nah, engke ieu dina galibna kalimah nu sok nyanding kana huruf in teh nyaeta amil nawasih. Baik tina kana jeung babaturanana kana wa akhwatuha atawa dzonna jeung baturna dzonna wa akhwatuha. Ieu dina galibna. Ya, kembali deui. Lamun aya inna ditakhfif jadina in, maka dina galibna nu sok nyanding kana in eta amil nawasih. Adapun lamun lain amil nawasih nyanding kana in mukhafafah minasakilah eta teh hukumna nazar dalam arti jarang berlaku. Contohna di dieu wa in kana telang kabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa in jeung sanyana kalakuan kanat aya naun salat lakabirotan eta yakti anu berat illa 'alal ladzina hadallah, kecuali atas jalma-jalma anu tos meunang pituduh ti Allah, anu tos meunang hidayah ti Allah. Jadi dia anu jadi contoh tinggal dikeunta lapan wa in kana in mukhafafah minasakilah di dia bergendengan jeung amil nawasih. Ieu nu dimaksud wal fi'lu illam yaku nasikhon tala tulfihi ghaliban bi in limusalah. Lamun dina contohna saja wa in wajadna aktsarahum lafasiqin.